A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babul i'robi ari ieu eta bab i'rob. Al i'robu ari ngaran i'rob huwa itu i'rob taghyiru awakhiril kalimi eta barobahna pirang-pirang tungtung kalimah likhtilafil awamili karena beda-beda na pirang-pirang amil ad-dakhilati anu asup naon awamil alaiha kana kalim barobahna namah lafdon dina lafadna au takdiron atawa dina kira-kirana. Wa akasamuhu jeung ari babagian i'rob arbaatun eta aya opat. Rof'un tegesna i'rob rofa, wa nasbun jeung i'rob nasob, wa khofdun jeung i'rob khofad, wa jazmun jeung i'rob jazm. Falil asma'i maka eta tetep pikeun pirang-pirang kalimah isim min dzalika tina itu i'rob ar-raf'u ari rofa wan nasbu jeung nasob wal khofdu jeung khofad wala jazma jeung teu aya jazm fiha eta dina asma. Walil af'ali jeung eta tetep pikeun pirang-pirang kalimah fi'il min dzalika tina itu i'rob ar-raf'u ari rofa wan nasbu jeung nasob wal jazmu jeung jazm wala khofdu jeung teu aya khofad fiha eta dina af'al. Bismillahirrahmanirrahim. Dina ieu bab teh ayeuna urang bade ngabahas tentang salah satu hukum tina hukumna kalimah anu tilu tegasna kalimah isim fi'il jeung huruf. Anu mana hukumna tina tilu kalimah eta teh eta kabagi kana dua bagian. Hiji aya nu dihukuman i'rob, kalimahna disebutna mu'rob. Kadua aya anu dihukuman bina, maka kalimahna dingaranan mabni. Anu kumaha atuh mu'rob jeung mabni atawa i'rob jeung bina nyaeta kalimah anu mu'rob mah anu narima robah-robah tungtungna. Sedengkeun kalimah anu mabni mah nyaeta anu tungtungna teh tara robah-robah. Sesuai jeung ta'rifna mabni nyaeta huwa luzumu awakhiril kalimi biharkatin wahidatin. Tumatepna tungtung kalimah dina hiji harkat eta cirina mabni. Sapertikeun di dieu aya contoh antara lapad huwa jeung lapad zaid. Huwa eta saumur-umur dibaca huwa, tara dibaca huwu, tara dibaca huwi. Tungtungnana teh difatahkeun huwa. Berbeda jeung lapad zaid. Lapad zaid mah sok ayeuna robah-robah tungtungna. Bisa dibaca zaidun, bisa dibaca zaidan atawa zaidin. Maka lafad huwa anu tara robah-robah tungtungna eta teh dingaranan kalimah anu mabni. Sedengkeun lapad zaid anu sok robah-robah tungtungna maka eta teh dingaranan kalimah anu mu'rob. Anu mana dina ieu bab mah ayeuna urang bade ngabahas tentang salah satu hukum nyaeta bab i'rob. Tegasna nama hukuman i'rob. Anu mana i'rob teh walaupun cek tadi geus diwartosan nyaeta anu sok robah-robah tungtungna. Tapi tetep manehanana ngabogaan aturan sorangan atawa ngabogaan ta'rif sorangan dina ilmu nahwu. Nyaeta ari ngaran i'rob teh sakumaha tadi dina matan tos dibaca huwa taghyiru awakhiril kalimi likhtilafil awamilid dakhilati alaiha lafdon au takdiron. Tegasna ngaran i'rob teh nyaeta barobahna tungtung kalimah kusabab beda-bedana amil anu asup kana eta kalimah. Barobahna namah rek dina lafadna tegasna katingali kurang perubahanana atawa dina kira-kirana. Jadi sakumaha cek tadi mu'rob eta atawa i'rob eta nu narima robah-robah tungtung kalimah. Sapertikeun lapad zaid tungtungna narima dirobah-robah bisa dibaca zaidun, bisa dibaca zaidan, oge bisa dibaca zaidin. Ngan pedah dina ta'rif disebutkeun bahwa barobahna
kalimah anu mu'rob mah eta teh boga alasan. Naon atuh alasanana pangna manehanana bet ayeuna robah-robah nyaeta likhtilafil awamili ad-dakhilati alaiha. Kusabab beda-bedana amil tegesna anu nitah kana eta kalimah. Eta tah alasanana teh kusabab beda-bedana amil anu asup anu nitah kana eta kalimah. Jadi nalika ayeuna lapaz zaid kadatangan ku fiil sehingga keun manehanana teh dijadikeun fa'il, maka atuh manehana jadi dibaca zaidun, jaa zaidun. Lapaz zaid didatangan ku jaa, jaa butuh kana fa'il, fa'il kudu ropa, maka manehana dititah ropa ku fiilna nyaeta dijadikeun fa'il sehingga keun manehna dibaca zaidun. Sabab fa'il mah kaasupkeun kana kalimah anu kudu diropakeun. Pun ayeuna dina nalika lapaz zaid datang ayeuna amil anu butuh nganasobkeun kana manehanana sapertikeun kaasupan ku inna. Inna zaidan qaimun. Nah zaid di dinya mah jadi dibaca nasob. Kunaon? Sabab amil anu datang kana lapaz zaid nyaeta berupa inna anu nganasobkeun kana isimna. Sehingga keun manehanana jadi dibaca nasob. Robah deui. Tadi mah keur dijadikeun fa'il tina fi'il lapaz jaa manehana dibaca dun. Ayeuna mah nalika kaasupan ku inna robah deui tina dun kana dan sehingga dibaca inna zaidan qaimun. Pun dina nalika umpamana manehanana teh kadatangan amil anu nitah jr saperti kadatangan ku huruf jer marortu bi zaid, maka zaid di dinya teh kudu dijerkeun sabab kadatangan huruf jer nyata bi marortu bi zaidin. Tuh jadi tungtung kalimah isim eta teh robah-robah na boga alasan nyaeta kusabab beda-bedana amil anu asup kana eta kalimah. Kadatangan ku fi'il mah diropakeun jadi fa'il, contoh jaa zaidun. Kadatangan ku inna mah dinasobkeun sabab jadi isim inna, contoh inna zaidan qaimun. Nalika kaasupan huruf jer mah manehna dijerkeun sabab jadi majrur, contoh marortu bi zaidin. Nah anu kitu teh ngaranna i'rob alias perubahan tungtung kalimah robahna dikarenakeun beda-bedana amil anu asup kana eta kalimah. Nah maka atuh ngaluarkeun kalimah aya kalimah anu sok robah-robah tungtungna tapi ternyata manehana nama robah-robahna teh lain ku sabab amil. Contoh sapertikeun di dieu. Nah di dieu aya 2 contoh nyaeta antara lafad fihi jeung minhu. Oge lapad min baitin jeung minal baiti. Di dieu aya lafad anu barobah tungtungna. Barobah ayeuna harkat tungtungna. Nomor kahijina sapertikeun hi jeung hu dina lafad fihi jeung dina lafad minhu. Ieu lafad hi jeung lafad hu eta teh robah-robah. Ari dina lafad fihi mah dibaca hi, ari dina lafad minhu mah dibaca hu. Tapi ternyata ieu lafad hi jeung lafad hu eta teh teu bisa disebut kalimah anu mu'rob alias anu sok robah-robah tungtungna. Walaupun ayeuna ku urang katingalinana teh robah-robah. Sakapeung mah dibaca hi, sakapeung mah dibaca hu. Naon atuh alasanana nyaeta karena robah-robahna di dieu mah lain karena likhtilafil awamilid dakhilati alaiha. Lain karena kusabab beda-bedana amil anu asup kana eta kalimah. Lamun urang ningali amil antara nu aya dina lafad fihi jeung dina lafad minhu, ieu amilna fi jeung min. Anu mana fi jeung min ieu teh sagolongan alias papada huruf jer. Berarti kan kuduna mah huruf jer ngajerkeun kana majrurna. Tapi kunaon di dieu mah justru ayeuna malah berbeda. Itu kaasupan ku huruf jer mah kaasupan ku huruf jer fi mah malah dibaca hi fihi. Nalika kaasupan ku min mah malah dibaca hu padahal papada huruf anu ngajerkeun. Maka atuh berarti datangna huruf jer di dinya mah rek huruf jer fi atawa rek huruf jer min eta henteu ngaruh kana perubahan i'robna. Gitu tegasna mah henteu matak ngajerkeun da kuduna mah sarua dibacana fihi atawa minhi. Lamun memang manehanana kudu ayeuna dijerkeun ku sabab kaasupan huruf jar eta. Tuh. Tapi robah-robahna di dinya mah nyaeta nyesuaian kana supaya enakna diucapkeun. Jadi lain karena beda-bedana amil dan ningali kana amilna mah sarua keneh. Atawa contoh kadua di dieu teh aya lafad min. Tuh. Sarua ieu min teh.
Tapi sakali-kali eta min teh disukunkeun sapertikeun contoh min baetin. Ngan sakali-kali deui ieu min teh geuning ayeuna difatahkeun sapertikeun contoh minal baeti. Robah tina sukun kana fatah. Ngan pedah robahna harkat tungtung di dieu mah tina sukun kana fatah eta teh teu bisa disebutkeun mu'rob. Kunaon? Sabab robah-robahna tungtung kalimah di dieu mah lain karena beda-bedana amil. Kunaon? Sabab ieu mah kalimah huruf. Moal mungkin kalimah huruf kadatangan ku amil. Jadi robahna teh lain ku sabab amil, lain ku sabab aya anu nitah. Hartosna amil teh aya anu nitah. Nah, itunya. Tapi di dieu mah hanya nyesuaikeun kana enakna pembacaan. Min baetin. Dina nalika yang harupan alif elam manehanana jadi dipatahkeun minal baeti. Coba lamun sakirana ieu min tetep disukunkeun, kumaha macana? Pan moal ngeunaheun. Min al baeti piraku ayeuna dipisah-pisah. Nah, supaya ayeuna henteu dipisah-pisah macana, supaya bisa diwasolkeun, supaya henteu iltika usakinen ataupun dua sukun, maka atuh ieu teh difatahkeun dadakan supaya ngareunaheun macana. Jadilah dibaca minal baeti, tina min pindah kana fatah, ngan pedah pindahna atawa robah-robahna lain ku sabab amil anu nitah, sehingga keun didinya mah teu bisa disebutkeun kalimah anu mu'rob. Ieu lahnya. Jadi kitu simpulna mah ngaran mu'rob teh kalimah anu mu'rob teh anu narima robah-robah tungtungna, robahna boga alesan nyaeta ku sabab beda-bedana amil anu nitah kana eta kalimah. Robahna mah rek dina lafadna aw takdiron atawa dina kira-kirana. Anu mana antara lafdon jeung takdiron eta teh ngabogaan ta'rifna. Ari ngaran lafdon mah nyaeta ma zaharu asarul amili fihi. Hartosna robah anu katingali tapak amilna. Sedengkeun takdiron mah robah takdiron nyaeta ma lam yadhar asarul amili fihi. Hartosna robah anu henteu katingali tapak amilna. Sapertikeun mana? Nah, di dieu aya contoh lapaz Zaid jeung lapad Musa. Lamun huwa mah eta mah kaasupna kalimah anu mabni. Nu ngajadi contoh mah lapaz Zaid jeung lapad Musa. Ieu lapaz Zaid mah nyaeta mu'robna teh mu'rob lafdon, alias robah tungtung kalimahna teh lafdon nyaeta katingali tapak ayeuna perubahan nana. Sapertikeun di dieu tungtungna lapaz Zaid mah katingali kurang bisa jadi dun, bisa jadi dan, bisa jadi din. Katingali robah-robahna teh tina dun kana dan kana din. Sedengkeun contoh anu robah dina takdiron dikira-kirakeun gitu nya perubahanna teh nyaeta sapertikeun nu aya dina lafad Musa. Ieu lafad Musa mah tungtungna teh kitu-kitu keneh. Rek ropa dibaca Musa, nasob dibaca Musa, hopad oge dibaca Musa. Ja'a Musa, ro'aitu Musa, marortu bi Musa. Jadi tungtungna teh teu katingali tapak amilna alias teu katingali perubahan nana dibaca kitu-kitu keneh. Nah, maka atuh sesuatu anu penting ayeuna kurang dikanyahokeun nyaeta ngabedakeun antara mu'rob takdiron jeung kalimah anu mabni. Sabab naon? Aya persamaan jeung tangtuna aya perbedaan. Persamaan antara mu'rob takdiron jeung kalimah anu mabni adalah papada tungtungna teh henteu katingali robah-robah. Sedangkan perbedaanna nyaeta hukumna teh ieu mah mu'rob narima kana robah-robah, nu hiji deui mah mabni, memang bener-bener manehanana mah teu narima kana robah. Ngan pedah anu mu'rob di dieu mu'robna takdiron, mu'robna dikira-kirakeun. Kunaon pangna dikira-kirakeun? Sabab memang henteu katingali bentuk ayeuna perubahan nana. Maka atuh lamun ayeuna urang hayang nganyahokeun perbedaan antara mu'rob jeung mabni sabenerna mah eta babari. Naon? Nyaeta ari mabni mah terbatas. Sedangkan ayeuna kalimah anu mu'rob mah eta mah tidak terbatas. Jadi lamun hayang nganyahokeun apakah ieu teh kalimah mabni atawa mu'rob takdiron, maka atuh urang kudu nganyahokeun mana bae kalimah nu kaasupkeun kalimah anu mabni. Nah, di dieu dicarioskeun bahwa kalimah anu kaasupkeun kana mabni teh nyaeta aya beberapa. Kurang lebihna sekitar 5. Nu kahiji isim domir. Sapertikeun lapad huwa atawa hu itunya. Pokona mah setiap domir eta teh hukumna mabni. Nomor kaduana isim mausul.
setiap isim mausul eta hukumna mabni. Katiluna isim isyarah, kaopatna isim istifham. Gitu. Sapertikeun lapad ma aina. Eta teh kalima isimna mabni. Nomor kalimana isim fi'il. Kalima isim tapi maknana fi'il. Sapertikeun lapad amin. Eta teh bentukna mah kalima isim. Lain kalima fi'il kunaon sabab teu asup kana wazan. Teu aya wazan anu sarua jeung lapad amin gitu. Tapi lamun ningali tina segi maknana sarua jeung kalimah fi'il. Hartosna amin teh nyaeta mugi Gusti ngaijabah kana doa, mugi Gusti ngaijabah. Nyaeta fi'il amr doa gitu. Jadi nu kitulah bentukna isim fi'il. Nah, kalimah mabni mah terbatas antara isim domir, isim mausul, isim isyarah, isim istifham, isim fi'il. Sakitu. Berarti luar daripada anu 5 ieu eta mah kaasupna teh kalimah anu mu'rab. Ngan pedah cek tadi bieu pan bahwa mu'rab teh kabagi dua, aya mu'rab lafdon, aya mu'rab takdiron. Aya mu'rab nu kurang katingali perubahanana, aya mu'rab anu kurang teh ngan saukur bisa dikira-kirakeun. Anu mana mu'rab takdiron mah nyaeta biasanana teh aya dina 3 kalimah. Tuh. Nyaeta sapertikeun dina isim maksur. Nu kumaha isim maksur? Isim maksur teh nyaeta kalimah isim anu tungtungna teh aya alif rengkol. Seperti contoh Musa, Isa. Nah eta teh manehana mu'rab. Lain mabni sabab teu kaasupkeun kana isim mabni teh. Teu kaasupkeun kana domir, mausul, isyarah, istifham, isim fi'il. Musa mah nami yang nami seorang nabi nyaeta Nabi Musa teh atau lapad Isa. Teu sami penulisanana teh tungtungna sapertikeun kitu make ayeuna alif maksur. Nah, dina ayeuna isim maksur anu tungtungna make alif maksur eta teh tara katingali ayeuna perubahanana. Maka atuh di ngaranan mu'rab takdiron. Tegasna nama robah ngan robahna dikira-kirakeun. Atawa nomor kaduana nyaeta isim mankus. Tuh, saperti lapad madin atawa lamun di alif laman mah dibaca al-madi. Eta teh tungtungnana teh teu katingali perubahanana teh kecuali dina nasab. Lamun ayeuna keur ropa jeung keur hopad mah dibaca madin, madin, tapi lamun keur nasab dibaca madian. Al-madi keur ropa jeung keur hopad mah dibaca al-madi. Tapi lamun ayeuna keur nasab kakarek eta katingali. Nyata dibaca al-madiya. Kitu nya. Ngan pedah dina 2 i'rab antara ropa jeung hopad eta teh teu katingali ayeuna perubahanana atawa mu'rabna kitu nya. Isim mankus anu tungtungna teh eta iya. Atawa nyaeta nu kaasupkeun kana mu'rab takdiron teh kalimah isim anu katempelan ku iya mutakalim. Sapertikeun lapad ibnun, ibnun teh mu'rab lafdon, bisa dibaca ibnun, bisa dibaca ibnan, bisa dibaca ibnin, katingali dina lafadna perubahanana. Tapi nalika manehana katempelan ku ayeuna iya mutakalim, maka jadi teu katingali perubahanana. Kabeh dina tingkahna rek ropa nasab ataupun hopad dibaca ibni, jaa ibni, ro'aitu ibni, marortu bi ibni. Kunaon? Sabab kaasupan ku iya mutakalim tegasna iya anu sukun, iya mah partnerna teh atawa pasanganna teh nyaeta harkat kasroh. Hese atawa berat nalika ayeuna samemena harkat patah atawa harkat domah gitu. Maka atuh terpaksa nyesuaikeun tungtung kalimah anu samemehna eta teh di kasrohkeun nyesuaian kana iya. Sehinggakeun ropana teh teu katingali domahna, tapi kahalangan ayeuna ku kasroh gara-gara kaasupan ku iya. Nalika nasab oge teu katingali perubahan manehana patahna sabab kahalangan ku iya. Ku kasroh gara-gara datangna iya pun kasroh dina hopadna ge teu katingali eta bentuk ayeuna suatu perubahan alias mu'rab sabab kahalangan kasroh anu ku sabab gara-gara datangna iya. Jadi ialah perbedaan antara mu'rab lafdon jeung mu'rab takdiron. Tegasna mu'rab lafdon mah nu katingali perubahanana, lamun mu'rab takdiron mah nu teu katingali ayeuna perubahan nana. Bisa dibedakeun jeung kalimah anu mabni nyaeta kalimah mabni mah terbatas. Berarti luar daripada kalimah anu mabni lamun tungtungna henteu robah-robah oh eta teh mu'rabna mu'rab takdiron. Biasana aya dina 3 kalimah, hiji dina isim maksur, 2 dina isim mankus, 4 3 dina anu kaasupan ku iya mutakalim. Lanjut ayeuna urang ngabahas tentang wa'a kesamuhu arba'atun. Dina qauluhu ieu mah urang ngabahas tentang babagian i'rab alias babagian perubahan. Jadi sakumaha tadi i'rab teh adalah perubahan tungtung kalimah. Anu mana barobahnana teh nyaeta kabagi kana 4 bagian. Kahijina aya di ngaranan rofa, 2 di ngaranan nasab, 3 di ngaranan khofad atawa jr,
opat di ngaranan jazm. Jadi bila mana tadi tos nyarioskeun ieu mah dibaca ropa, ieu mah dibaca nasob, ieu mah dibaca JR. Eta teh ropa nasob JR teh adalah bentuk suatu perubahan. Ieu mah robah jadi ropa, ieu mah robah jadi nasob, ieu mah robah jadi JR. Kitunya. Jadi eta lah babagian i'rob nyaeta aya opat tegesna ropa, nasob, khofad jeung jazm. Nah di dieu ternyata kalimah anu kaasupkeun kana kalimah mu'rob tegesna anu narima kana perubahan tungtungna eta henteu sakabeh tina kalimah anu tilu. Tegesna tina kalimah isim, fiil jeung huruf. Teu sakabehna tina eta tilu kalimah teh nyaeta ngabogaan hukum mu'rob. Anu mana anu ngabogaan hukum mu'rob mah ngan saukur aya 2 kalimah. Hiji kalimah isim, 2 kalimah fiil. Fiilna oge nyaeta fiil mudore. Fiil mudore oge teu sembarang fiil mudore, tegasna kudu fiil mudore anu teu kaasupan ku nun jama muannas jeung nun taukid. Anu mana ayeuna urang ngabahas tentang babagian i'rob dina kalimah isim jeung dina fiil mudore. Kunaon atuh pangna diayakeun babagian? Sabab ternyata tina i'rob anu opat ieu teh henteu kabeh aya dina kalimah isim, pun henteu sakabeh aya dina fiil mudore. Nyaeta ngabogaan babagianna masing-masing. Anu mana tina i'rob anu opat alias perubahan anu opat teh nyaeta kabagi 2 bagian. Hiji aya anu mustarok hartosna babarengan, 2 aya mukhtas tegasna tangtu atawa khusus. Mustarok nyaeta babarengan ieu i'rob teh aya dina kalimah isim jeung aya dina kalimah fiil. Mana atuh nu sok aya dina isim jeung aya dina fiil nyaeta i'rob ropa jeung i'rob nasob. Tegasna kalimah isim eta sok ropa jeung sok nasob. Kalimah fiil oge fiil mudore sarua osok diropakeun jeung osok dinasobkeun. Nomor kaduana anu mukhtas tegasna khusus atawa tangtu, tangtu kana kalimah isim jeung tangtu kana kalimah fiil. Mana anu tangtu kana kalimah isim nyaeta i'rob khofad. Maka atuh kamari dina ciri kalimah isim, khofad eta ngajadi salah satu ciri bahwa eta teh kalimah isim. Sabenerna mah khofad teh lain JR tungtung. Itunya, tapi khofad eta teh adalah i'rob. Ngan salah satu ciri i'rob khofad teh nyaeta JR tungtung gitu. Ngan kamari mah diterangkeun JR tungtung teh supaya lebih dipahami ku pemula. Padahal khofad pribadi mah adalah i'rob. Anu mana ieu khofad teh nyaeta ngan saukur asup kana kalimah isim. Gitu. Moal aya khofad dina kalimah fiil. Pun anu tangtu kana kalimah fiil nyaeta berupa i'rob jazm. Jadi kalimah isim mah moal aya anu dijazmkeun. Jazm mah ngan saukur khusus kana kalimah fiil. Maka atuh kasimpulanana i'rob dina kalimah isim aya 3, ropa, nasob jeung khofad. Lamun dina kalimah fiil oge sarua aya 3, ropa, nasob jeung jazm. Mana atuh contona? Ayeuna urang contohan sapertikeun di dieu. Tah di dieu aya contoh mu'rob atawa i'rob dina kalimah isim. Perubahan dina kalimah isim tegasna ropa, nasob jeung khofad. Nu ngajadi contoh adalah lapaz zaid. Ieu lapaz zaid teh kalimah isim. Tuh. Ieu lapaz zaid mu'robna narima robah-robahna berbeda-beda. Aya nu dicontohan keur mu'rob ropa sapertikeun dibaca zaidun. Aya nu dicontohan keur mu'rob nasob nyaeta dibaca zaidan. Aya nu dicontohan keur i'rob khofad nyaeta dibaca zaidin. Tuh, isim mah 3 i'robna teh ropa, nasob jeung khofad. Ropa zaidun, nasob zaidan, JR zaidin. Oge di dieu aya contoh mu'rob dina kalimah fiil mudore. Nyaeta dina lapad yadribu, ayadriba jeung yadrib. Berbeda-beda tingkahna ieu lapad yadrib tungtungnana teh. Di dieu mah dibaca bu, yadribu. Di nu hiji deui mah dibaca yadriba, di nu hiji deui mah dibaca yadrib. Anu didomahkeun eta contoh keur ropa, anu dipatahkeun contoh keur nasob, anu disukunkeun eta teh contoh keur jazm. Nah, jadi ngaran oge nya ngaran harkat oge dina ilmu nahwu mah eta teh boga ngaran sorangan. Lamun dina tajwid mah nu kieu TPS, maka dina nahwu mah ngaranna teh domah. Eta keneh, cuman beda ngaran doang, beda panggilan. Nu kieu teh lamun dina ilmu tajwid mah jabar, tapi dina ilmu nahwu mah ngaranna teh fathah. Nu kitu teh dina ilmu tajwid mah sukun. Atawa nya sami-sami keneh. Di dieu oge sami namina eta mah sukunnya. Dina sukun mah sami-sami keneh. Nah, iyalah ayeuna contoh perubahan naon tungtung kalimah tegasna i'rob dina masing-masing kalimah. Dina isim 3, dina fiil mudhari oge 3. Eta contona. Nah, jadi sakumaha saur tadi bahwa dina fiil mudhari teh teu sakabeh ayeuna
Fi'il mudore eta teh dimu'robkeun narima robah-robah tungtungna. Nya eta ngan saukur dina fi'il mudore anu teu kaantelan ku nun jama muannas jeung teu kaantelan nun taukid. Saperti lapad yadribu eta teh tungtungna teh teu aya nun jama muannas, teu aya nun taukid, sehinggakeun manehna di hukuman mu'rob. Maka atuh nu sapertikeun kumaha bentukna nun jama muannas atawa nun taukid. Nah, ayeuna urang ningali contoh sapertikeun di dieu. Tuh. Di dieu teh nyaeta aya contoh tungtung fi'il mudore kasupan ku nun. Tuh. Ya saenggeus ba kandungna mah ba tina doroba tungtungna ba. Saenggeus ba di dieu aya nunan. Di dieu ogen aya nunan, di dieu ogen aya nunan. Nah, nun jama muannas mah nyaeta nu harkatna teh patah. Dina nalika fi'il mudore kaasupan ku nun jama muannas na dibacana maka manehana hukumna lain mu'rob, tegasna teu narima kana robah-robah ieu tungtungna teh nyaeta ba. Tapi justru ngajadi mabni. Mabni mah tumetep dina hiji harkat. Mabni naon? Mabni sukun. Terbukti di dieu nasobna eropa na dibaca yadribna, nasobna oge kasupan anu nganasobkeun amil nasib dibaca ayyadribna, nalika kasupan amil anu ngajazemkeun oge dibaca lam yadribna. Angger tungtungna teh papada dibaca sukun-sukun keneh dina nalika kaasupan ku nun jama muannas, padahal di dieu teh beda-beda amil anu asup kana eta fi'il mudore. Atawa nyaeta dina nalika kaasupan nun taukid. Nun taukid mah nun paragi nguatan. Anu mana bentukna nun taukid teh kabagi dua, hiji aya anu sakilah, dua aya khafifah. Hartosna sakilah eta teh berat, tegasna mah ditasydid. Lamun khafifah mah enteng nyaeta dibaca sukun. Tuh antara maca yadribanna jeung yadriban, pan enteng keneh yadriban, berat keneh yadribanna. Matak di ngaranan nun taukid sakilah jeung nun taukid khafifah. Sarua ieu teh dina nalika ayeuna kaasupan ku nun taukid rek sakilah ataupun khafifah, maka ieu tungtung kalimah fi'il mudhari teh mabnina kana fathah. Tuh tinggal ditungtung nanyata ba. Tuh keur nalika ropa dibaca patah yadriban, nalika kaasupan anu nganasobkeun oge tetep dibaca patah, patahna lain patah dinasobkeun nya, tapi mabni fathah. Terobah dirinya ayyadribanna atawa ayyadriban. Nalika kaasupkeun ayeuna amil jazim oge terobah ayeuna si tungtungna tapi tumetep ayeuna dina fathah lam yadribanna atawa lam yadriban. Nah, fi'il mudhari nu kaasupan nun jama muannas atawa nu kaasupan nun taukid rek sakilah atawa khafifah eta mah di hukuman mabni henteu mu'rob. Tapi lamun teu aya nunan, teu aya nun jama muannas jeung teu aya nun taukid, maka eta mah di hukuman mu'rob. Mu'robna bisa tilu, bisa mu'rob ropa, bisa mu'rob nasab pun bisa mu'rob jazm. Iyalah nyata penjelasan daripada bab i'rob, tegasna salah satu hukum anu aya di antara tilu kalimah isim fi'il jeung huruf nyaeta anu narima kana robah-robah. Robah-robahna boga alasan nyaeta ku sabab beda-bedana amil anu asup kana eta kalimah sehingga keun manehanana bisa dibaca ropa, nasab atawa jar, bahkan ayeuna jazm. Pun ayeuna perubahanana teh alias i'robna eta kabagi opat, hiji i'rob ropa berubah jadi ropa, dua i'rob nasab tegasna berubah jadi nasab, tilu i'rob khopat nu kaopatna i'rob jazm. Wallahu a'lam bishawab.